cara lebaran kamari lebaran lain lebaran kurban lebaran kamari bahasa lebaran Idul Fitri memeh kurban Idul Fitri dewek eta rek ngawayang ka pamanukan harita teh bayangkeun itu patok besi ai palebah ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu mogok mobil teh mangkaning di dinya teh geus jam 7 bisa kumaha jam datang 7 puting rek datang wah si teh pasti kaburitan mobil di kitu di kitu teh hirup pasti aing dibaeudan kuno hajat buat yang dipotong eta mah kulantaran loba kasieun heusieun kaputingan pisan jorei wayang ngising sok segala karasa aing ngising ka itu kalebak kasusukan ini aing lumpat can nepi kasusukan geus mereja manten kana calana kuat ai sugan aing pihituteun baru diheujeunkeun ai borojo teh sarerea biji sarombongan ai peret KB datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna da geuleut atuh aing teh teu make kolor aing geus bebersih aing make deui calana panjang aing ngasupkeun cokor sukuna saku kakait saku calana ku jempol barawak we atuh saku teh jadi molongo naik ka tongoh di mobil anger teh hirup wah tuh ku tadi kieu teh makaning mobil bus Pararinu untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun aya dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pasasedek atuh komo lebaran teh alah nya eta dina raraga arus uih harus balik ngan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya di luhur aya nu ngajajar teh ge maruntang aya beusi aya di rem geuning bletuk kana sirah batur teh aya di gas bletak kana sirah batur ka tukang supir mah ditinggalkeun ya ku aing kana bus dan nyata sieun kaputingan teh sieun kaputingan tanggung jawab nah eta mah euy naon Kang copet makaning awewe copet teh yo sulusup teh kana saku teh nyaho saku aing teh molongo bari jeung teh di kolor pan aing teh jokep teh kana bobogaan aing eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu ada kasingna jeung HP teh ngenyod kasingna leueur direret ku aing awewe wah didengkeke leungeunna teh ku aing kak sok sia copet sok sia mending dicorowokeun ku aing copet mending cook nyameureun copet teh mending nyook geunah we aing nepi ka pamanukan teh kieu peler aduh ampun batur geus turun teh manehna anu leuleus alah ditanya tuh copetna Kang lah nyaan Kang rupa-rupa eta mah datang ka pamanukan kebeneran euy naon Kang berperbah ijab kabul ya aku mah ijab kabul naik kedek kita ke panggung caritana geus pidato kembang gadung torok-tok we ngawayang aya pek teh aya nu mukakeun lamak salamak nu kieu padahal si goreng copet teh anu awewe kumaha cenah namprak aing bayar anjing urut gagacot beta bayaran urang Kang aing ini era teh aing tuh mukakeun bana kabayang rupa-rupa pengalaman eta teh ayep sinen nyerengeh we harita alah lain lagi ya Kang lain eta sinen
lagi. Ayeuna mah ngarora keneh Sinen teh Oh. nu karolot aja nama geus pangsiun Ayeuna mah galalar kan. Kadaluarsa itu mah. geus dihina ku urang Majalengka Oh dina aku mah. Harita tah heeh kan aya Sinen mah dina luhur panggung mah rada mencerang meusan Rada geuli. heeh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh Geus wedakna di si beungetan. aya di kadipaten pan dina lampu setopan Heeh di dinya. heeh truk teh eureun dinya da lampu beureum Bener. eta tukang beca nempo ka hareup ka Sinen Aku mati. Sinen kenunutan atuh geuning Sinen age meuni peot cenah heeh aduh ampun eta beungeutna meuni jiga Manalika alah susuna ge meuni lepet era lain Soalnya mereka digantungnya di panggung. heeh eta genti we kudu ngarora Di harita. Susuna ge sarideung kabeh. sarua we Sinen ge sok hitut Ya osok gitu. ngan ai hitut dalang tara kadenge Nah tara waktu kadenge kumaha. da hitut dalang masuk dihiji ke jeung kecerek ai merangkeun teh tengah heujeun dut cerek kadang-kadang heula hitut Oh jadi nyaw-nyaw bau. ai Sinen mah hitut teh ngageber Nah. Ah, piraku ah. Nah ieu beli kawas susah oh da diukna emok meureun eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang kapenet ku keneung nya kapaksa seseleke ka hareup di hareup aya baligo kadupak aduh ampun Itu teh kawas sedih. heeh